Aku dengar suara-suara, kadang jauh, tapi kadang kayak dia ngomong persis di kuping aku. Aku juga lihat orang-orang, kadang kayak cuman bayangan. Kamu lihat apa sih? Orang-orang yang punya kelebihan bisa disebut indigo. Mereka memang bisa melihat sosok dari alam kematian. Kita yang indigo seperti magnet untuk mereka yang tidak terlihat. Dia ini mau menjadikan tubuh yang dirasuki sebagai tubuhnya. Hidup menjadi manusia. Kamu seorang indigo, Zora. Sama seperti adik kamu. Waktu kecil, orang tuamu suruh aku menutup kemampuan indigo kamu karena dia mencoba merasuki kamu. Dan sekarang, dia mencoba merasuki adik kamu. Ninda butuh bantuan dari saudara-saudaranya yang sudah tertutup. Atas izinmu, bukalah kembali. Biarkan dia melihat, mendengar, merasakan apa yang sudah menjadi takdirnya. Pak, tempatnya sudah tutup. Kalau Bapak mau datang besok lagi aja ya. Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyepangkeun nama abdi Febri Desta Prayoga di 12 IPS 2. Di dieu abdi bade ngabahas resensi film anu judulna Indigo. Nu kahiji aya identitas film. Judul Indigo, sutradara Rocky Soraya, produser Rocky Soraya, panulis skenario Reheam Junianti, rilis 19 Oktober 2023, bahasa Indonesia, genre horor, studio Hitmaker Studios, durasi 118 menit. Ieu aya tokoh-tokoh anu main tina film Indigo. Nu kahiji Amanda Manopo salaku Zora, nu kadua Aliando Syarif salaku Aksa, nu katiga Sarah Wijayanto salaku Sekar, nu kaopat Nicola Rossi salaku Ninda, nu kalima Rukien Lee salaku Dava, nu kaenam Khadijah Aruma salaku Elma, nu katujuh Intan RJ salaku Rani. Salangjena kuring ngabahas sinopsis film Indigo. Zora gaduh adina Ninda anu kaserang schizophrenia, tapi harita saurang paranormal nu ngaranna Sekar nyaeta yen Ninda teh nila nu boga indra kagenep nu bisa ningali dunia sejen, sarta ayeuna hirup Ninda kaancam ku sosok siluman nu terus ngaganggu dirina. Pikeun nyalamatkeun anjeunna, bantuan Zora diperlukeun nalika ajeunna alit. Zora tetela janten indigo anu kemampuanna parantos ditutup. Ayeuna kemampuan ieu kada dikunci deui pikeun nyalamatkeun lanceukna. Sareng nalika kemampuanna dibuka deui, ajeunna kedah adaptasi janten indigo nyahareupeun hantu di dunia sanes. Bagi oge ngungkapkeun misteri masa lalu anu pikasieun. Di dieu aya oge kaunggulan film Indigo. Nyata kaunggulanana film Indigo latar atawa set film anu mahal tuh dikareuseupkeun. Imah heubel Zora urang eta pisan megah kalawan lukisan mewah tur ukiran tembok. Sanggeus kalengitan kadua kolotna, Zora jeung adina dipindahkeun ka imah leuwih modern, minimalis tapi tetep stylish. Teu kacaturkeun dua pembantu rumah tangga nusok
nembongan sabot ninda angker ku Widuri. Ieu Junun mere gambaran ka panongton yen duanana barudak beunghar. Sanaos Zora damel salaku seniman anu sukses. Aranjeunna ngagaduhan seueur kabeungharan saprak budak leutik. Satelan adegan oge loba robah-robah ti hiji waktu ke waktu nu sejen. Nembongkeun yen awak produksi kacida ngahaja jeung film Indigo. Tau hilap kana penampilan Widuri anu Junun ngareah-reah kuriasan anu pikasieun. Video oge aya kacindegan. Intina Indigo sanes film anu sampurna kalayakan cacat anu katingali kenca sareng katuhu. Kaunggulan bisa jadi teu nutupan eta, tapi film ieu masih bisa ngerasakeun perasaan tegang, sieun jeung keheul terus karasa nepi ka akhir carita. Sajanan anjeun ngabandelkeun Scarlett luncat sensasi pikasieun tetep mayar kaluar